drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Monyok. Nih, orang kio dan sekolah poe Sabtu nih kudu libur atuh gara-gara lomba jadi we kudu sekolah. Kita asup berang di pararana sing perasaan duit aku lobet tapi nah aku tebel kaos kakinya. Sedih deh. Hai Jasmine, selamat pagi. Pagi. Nih dari segitu Jasmine kamu kunaon? Orang sekolah aku teh Neng. Tapi untuk sekolah aku mah gerak. Kata pas nanti dipanggil yang tidak datang hari Sabtu ke depan. Nih hoream dia. Tapi sarua sih Min nengnya kurangmu dia teh hoream gitu ini sekolahna. Mabal yuk. Ah mana mah nih ngajak kamu teh bener wae ya. Sih sekali-kali mah bener kamu teh. Ya bae we atuh daripada sekolah kan bener lagi kan Neng mah ngajak kungkul termaksa. Lamun hayang mabal hayu, lamun bungnya hayu gitu. Wah aku masuk we kamu sorangan nek mabal mah. Kayak aku bejakan sama kamu juga mabal. Di meni naon sih? Tapi Jasmine, kamu guys apa can sih eta gerakan tari kamu? Can aku mah, can hafal. Alah sia, kumaha atuh engke kamu tampilna atuh meureun teu bisa atuh bareng kita di panggung teh. Lupa. Kitu meureun. Nyesa bisa we aku mah Neng. Baraginya aku mah kan tidak berbakat menari, ada berbakat kan si Ica. Halah berbakat naon ari si Ica Jasmine. Cak kitu karek nari samet ge pingsan geuning, terus icukna gering. Berbakat kitu teh. Iya kan santana si Ica mah boga kadek atuh Neng. Leles-leles ge si Ica mah daek, teu jeung kita oka daek. Tapi oge sih kamu bener. Tapi ini ya aku mau tanya, kamu mau lifting ya? Ya henteu lah, jangan naon mau lifting ari kamu, hayang dirajia. Cak itu kubu Nur masuk dicokot lifting teh, terus pake kumanehna. Dareuleuh. Ya malah dirajia Neng, kan hari ini mah kita tidak ada belajar, cuma lomba aja. Enggak mau HP ya di atas ada. Kamu mau HP Jasmine? Neng rek mau ah. Tapi terjadi kata nah terjadi padahal membawa atuh jadi sekolah orang live IG bung Neng mah terjadi soalnya bisi ulahan ke si mama yang tong bebe jawa atau kamu teh Neng mending sekali-kali mah ya kamu jadi anak nakal jangan jadi anak baik terus meskipun kamu gak pernah baik jadi nakal aja we. Mau amin Neng mah mau jadi anak nakal Neng mah jadi anak baik soalnya kamu udah nakal mah sorangan tong ngajak-ngajak. Kalau anak baik cina segitu kau mah mau jajan di kantin gasok dari maji Alex dahar 5 tapi aku kena hiji amit naon ari kamu dan Neng mah teu kawas kitu Neng mah misalkan jajan 5 nya dibayar ge 5 tapi opatna paneri kitu hiji heula dibayarna gitu sorok keneh kamu teh dasar si Neng naon deh. Hai guys, sorry ya Ica lama kalian jadi nungguin Ica. Maafin Ica ya guys. Dini GR teh nya si Koneng. Ica kamu eta bibir meni geuneuk kitu meni ungu. Nih anger ada geus make lifting kematian teh deh. Emang kenapa gitu kalau Ica pakai lifting ini? Semakin terpancar kecantikan Ica, semakin bright. Lain terpancar deh Ica eta mah tapi geus tercemar. Pencemaran pabrik. Teuing si Ica meni kamu mah pede make lifting kaos kitu teh Ica. Nah kamu pede-pede teuing jadi jelema teh. Ya kan kenapa Ica pede? Karena Ica percaya diri. Ica lah betere ke maneh weh. Tapi guys, kalian nanti nari mau pakai baju apa ini teh? Ya pakai baju iya weh, pakai putih biru sama pasmina panjang. Kenapa pakai baju itu ini teh? Emang kuduna pakai baju naon gitu Cak? Salah pakai baju iya? Ya kan harus namanya kan kita mau lomba jadi pakai bajunya juga harus pakai baju tampil Ica bawa. Terus Ica juga ini bawa sama mahkotanya sekalian tuh. Nah, eta mah kitu ca mahkota teh. Simer-simer. Teuing ieu lainna kamu mah rek tari jaifongnya. Perasaan tari jaifong teh make nu karitu deh, make ge sanggul beda. Ya emang nggak pakai yang kayak gini tari jaipong mamin. Terus nah atuh di bawah Ica ari kamu ari teu make nu kitu mah? Ya kan Ica mah ganti Neng tarinya enggak tari jaipong tapi tari pulu gitu. Hah? Tarian fulu-fulu? Tarian daerah mana ari eta Ica? Daerah ini men, daerah Durian Runtuh. Hah? Durian Runtuh? Daerah mana eta Ica?
Kamu hafal tadi eta daerah mana? Teuing tak apal min daerah mananya? Daerah iya Inca, daerah kewanitaan? Lain Neng, ini mah daerahnya juga daerah Malaysia. Maksudnya ini kampung durian runtuh gitu, kampungnya Uvin. Tak eta mah bener distract baby girl. Hai, canggis lah kamu mah tong ini ke sekolah, ini ke dokter, we gelar jaket ka ditulir mana mah pusing dia. Serial. Deng si Ica mah mending halas didengekeun ku Neng teh Ca. Buang-buang waktu pisan kawa menit tuman. Wah, 10-10. Ya nah, kalau nengakan Ica geranya. Padahal mah tahu nggak sih kenapa Ica tarik polo-polo? Ya biar ngepingsan kayak kemarin. Karena nadanya polo-polo. Kamarana ya warga Pak RT nya areueuh. Mama Neng aya kitu di imahna. Cing ka ditu heula. Kesebel ieu teh teu nyeun bala-bala jadi asa kangen rindu gitu. Hanya rindu bala-bala. Aing. Matut kita. Punten Mama Neng, aya yeuh. Aya ieu di dia sakedap. Naon Pak RT ka dieu nya? Ari ieu motor sahanya. Rasaan Mama Neng teh boga motor. Nah ari ieu motor saha? Duh, arah teh kieu ya Pak RT. Hari dinya geuning. Naon eta Pak RT? Iya Mama Neng, Pak RT teh bade masihkeun ieu. Naon eta Pak RT? Undangan Mama Neng eta teh, undangan rapat engke di balai RT. Oh gitu. Iraha ieu teh rapatna? Engke Isa, eueuh tulisanna apa kumaha eta teh jeung nanyakeun sagala. Oh heueuh nya iya aya tanggalna. Teu kabaca bieu teh teu katingali. Nya teu katinggali ieu sakitu tulisanna badag eta teh. Emang naon eta Pak RT jeung ngayakeun rapat sagala? Biasa we Mama Neng rapat teh ya mah bade ngobrolkeun iuran ya, bade aya kenaikan apaan tahun baru, setiap tahun naik gitu pan. Meni kudu dirapatkeun teh nya padahal mah ieu we atuh bere edaran. Da mah Neng ge paham atuh. Heeh, apa Mama Neng ya nu pahamaan we sajen mah biheung paham. Matakna ku abi teh dirapatkeun ieu beh sakalian silaturahmi. Oh gitu. Paham atuh paham Mama Neng paham gitu mah. Yang geus atuh ari kita mah Pak RT ti payunnya bareng ngabagikeun ieu hiji deui kanu sajen. Hayo Mama Neng, duh. Mangga Pak RT. Neng nganggo teh aja si RT. Har heueuh poho deh. Mama Neng. Naon deui nya Pak RT? Eta si Bunda poho tak acan kabagean ieu. Oh gitu. Mana atuh dikeun undangan sok dihapekeun lah. Kayak Mama Neng dikasih bundakeun. Eta we kuduaannya. Pak RT kudu ngeprint 2. Nya kitu mah Pak RT payunnya. Ayo Mama Neng, yuk. Hayu. Maneh, lulus kia emang kok tidak bertenaga kia. Aduh. Bub, kunaon ari kamu ieu? Maneh leuleus kitu kunaon? Enggak apa-apa. Maknya enggak apa-apa teh leuleus kitu. Udah makan belum kamu ini teh? Belum, Bob. Aku belum makan ini teh. Pantesan leuleus lain negara makan atuh kamu teh bisa sakit. Enggak, Bob. Aku mah nanti aja malah makannya. Tong nanti atuh Bob, kamu teh bisa sakit. Kok kagak leuleus kitu sok geura makan? Enggak mau nanti aja aku makannya. Kan aku tuh lagi diet atuh, Bob. Nah, rek kamu ya teh jeung diet-dietan segala beh naon ieu? Ya kan be aku guru ini teh, Bob. Emang kamu enggak lihat tinggal itu. Aku meneh segede badak gini, Bob. Aku insecure. Ya enggak apa-apa tuh Bob, kamu segede badak oge. Tidak masalah aku mah. Tuh kan bener aku teh gede. Enggak gitu maksud aku teh. Kumanya kieu Bob maksudna teh. Tembok aku mana pundung mana disebutkan badak. Bob, hari kamu ke mana? Aing mah jeung salah ngomong sagalanya. Geus wae aya nama urang ngabagikeun ieu lah, lieur mikiran si Bubuk mah. Rada tutung ieu mah terus sih geuning Bae Kasih Bunda heula ieu kudu ngomongkeun anu tadi cek Pak RT. Waya dia, Bunda geus muka waya. Panas gini. Bunda aya. Mau mana ieu Bunda teh keur beberes warung. Mana dia waya? Nah, ieu teh we kieu karek muka Bunda. Apaan sih aya penting balik eta mah Neng. Jadi Bunda teh kabarengan eta. Nyong. Emang naon kitu Bunda mah si aya jeung kabarengan sagala? Ya biasa we atuh mah Neng. Nyok.
Oh, eta. Paham atau hari kitu mah? Oh, nya. Mana ieu mah Neng? Iya, bala-bala jeung tempe bunda. Orang ngopi ieu, sakalian mah Neng teh aya nu diomongkeun. Mak nya, ngomongkeun naon eta mah Neng? Mun juga anu penting kieu ieu teh. Mak nya. Ah, ieu mah penting teu penting bunda. Mak nya, tepati penting ya teh. Yang atuh ari kitu mah bunda nyawat heula ulah di jero. Nah, kitu alus bunda. Bae baturna ieu bala-bala. Tah eta pisan. Mak nya, tunggu atuh kedapnya. Bunda sok sakalian yang saya nanya. Nya mah Neng. Iya gedenya. Dia tuh lapar tuh kuat, tapi kan dia mah temenang dahar ya Mas bingung. Dahar sayur wae kitunya, pan sayur mah menang berenang diet dahar sayur mah nya. Ngorong-ngorong. Hari Mas, di mana ya? Iya mana? Ya Mas ada ke warung beli sayur. Aduh, meuli sayur rek masak mana ieu teh? Mi asa kutumben maneh masak ieu. Biasa lagi kan sok meuli maneh mah. Nyangga atuh mana ya Mas ke warung heula nya ya cek beli sayur. Ayo mana ya? Ayo. Kunaon ada si Imasnya laleles kitu juga nu gering eta teh. Mak nya, ngobrol jeung saha eta mah Neng? Aduh. Iya jeung si Imas bunda, dia ngalewat. Oh gitu eta tah. Yo cek jeung urang yo. Tah. Ari bunda boga ulin ti mana ieu teh bunda? Wah si ayah eta mah Neng. Mak nya, panahnya si ayah teh juara hiji lomba japati tingkat kabupaten. Mak nya. Oh gitu eta teh bunda. Tapi nah ieu juara hiji teh hadiahna ulen. Temampuan panitiana apa kumaha? Mak nya. Mak nya hadiahna ulen eta mah Neng. Hadiahna mah nya duit ieu teh. Tapi ku si ayah dibalikeun ulen pan karena sabuna ulen. Mak nya. Emang hadiahna sabaraha kitu bunda? Balap japati teh bisa kebali ulen ya? Macam-macam mah Neng. Ada 1 juta, 2 juta, 3 juta, 10 juta. Kemarin masih ayah juara hiji teh menang 10 juta. Apaan tingkat kabupaten eta teh. Mak nya. Oh gede oge nya eta kitu patutan teh. Teu nyangka maneh mah da. Oh, Neng eta ge alhamdulillahnya si ayah teh buka duit akhirnya. Mak nya. Anu maneh teh ngomongin sesuatu tadi teh. Ngomong ke naon ieu? PR teh ngonang rapat ieu di balai RT engke Isa mun salah mah. Dengan rapat ke naon cenah eta teh mah Neng? Biasa buna eta iuran naik deui. Mak nya geus naik deui iuran teh. Kalau ke tahun kemarin nya eta naik teh geus naik deui. Mak nya mending naik wae. Pan emang Lin, setahun sekali naikna. Aduh, sekuat kieu Mas lulus. Mana yang dahar ya Mas. Yang baso di sawangan. Aduh. Imas, kunaon mana jeung laleus kitu ieu teh? Maneh gering eta Mas. Itu mana? Ya Mas mah teh kunaon naon ya. Kan yang masih kerana lulus bisa sekuat. Lulus pisan. Aduh, ngeluh dia kamu jadinya. Aduh. Hah? Bawa maneh reuneuh Imas? Har nih. Cek sembarangan gitu mana ngomong deh. Gimana ngomong gitu? Mak nya toh ngomong masuk jangan ngomong wae. Kabar geura budak disangka 4 bulan anak si mah jangan reuneuh. Mak nya mana kana reuneuh wae ari tante. Mak nya. Apaan bisi buna? Zaman kiwari mah nya loba jelema laleus teh reuneuh eta teh. Terus maneh laleus kunaon atuh Imas lain reuneuh mah? Iya mana? Ya masa keur diet ya teh. Oh keur diet mana teh? Mak nya. Mending laleus kitu nya diet teh. Dahar acan diet teh yo. Acan bunda yang masa sadar ya teh. Kan iya masak dahar jeung sayur. Bunda diet mah kan tebal dahar sangu. Kudu dahar sayur gitu. Cek maneh kamari teh. Nah, ada maneh mah ngomong kitu mana Imas? Sok fitnah eta teh. Tentunya. Mau kita tanya. Cek juri gitu atau cek setan ya lihat capek leuleuh. Geus atuh ieu mah tong diet mana teh yo. Meni geus pucet kitu eta bibir, bisi katutuluyan gering ya. Mak nya. Bae bunda Mas mah laleus ge. Nu penting mah Mas bisa pegang ya Mas awakna gede pisan ya. Aduh Mas teh mareurang Si Imas mah di bejaan teh nya. Geus maneh mah tong loba diet, enem orang ngopi bala-bala tuh. Bala-bala tutung. Sok we dia orang ngopi we. Tong diet-diet lah lieur. Moal maneh sok we. Maneh Mas mah boga sosin. Mas mah jeung sosin bae juga domba. Yakin moal Imas maneh? Duh, bala-bala haneut keneh mangkani. Oh, Imas yakin moal ulen ieu tuh. Bunda goreng ulen tuh kriuk tuh. Moal ieu? Moal bunda sok we bunda lah sama. Ya Mas mah ieu cek Imas ge sosin. Ya geus we Imas ari moal mah.
Imas kuat. Wah, Imas kuat apa? Bener bunda, iya mah orang teh tong diet-dietan iya mah. Emang kurang gitu mah mending maknya. Eta bisi kasurupan kau si Imas, kasurupan jurik salatri. Hai guys, Imas hari ini mau pakai lip tint. Nih burung gimana? Cantik. OMG. Nah. 1, 2, 3. Gedean. Di mana? 3, Maju ya. 2, 3. Apa lupa? 1, 2, 3. Nggak, atuh Imas mana tong diet? Iyo, bisi 2, 3. Nggak, atuh Imas mana teh? Nah? Gering orang kena, jadi tinggal ditonton apa? Teh, pantesan tuh lolosnya manya. Kau jangan. Tuh, 2, 3. Manya mending naik wae iuran teh mah manehnya. Acak kerek kan tahun kemarin naik, geus naik deui. Kerek. Leus cenah weh. 2, 3. Iya bala-bala buna jeung tempe. Sekalian ieu mama neng teh.